Jajab COD cairan ajaib sorena indit ka kebon ngalongok pepelaka tuluy jajan ayam 1 ekor de mantap samemeh migawe pagawean anu eta hayu besti urang ampihkeun heula wadah anu bararesi da anger wening ye tengah gararugu dititah ampih ku sorangan teh tah ieu urang bari ngahaneutkeun sangu poe kamari bari nungguan sanguna panas urang bari ngagoreng ieu yeuh lauk bawel tah ieu urang heulakeun yeuh kokojona bari kot ngareng kebeng kitu ngaheurinan dina katel ge tuh lauk ditagenkeun sangu asak atuh langsung we urang akeul ngarah pulen da sok beda geningan ari sangu menang akeul mah tuluy we buleunna keuning yeuh ngarah rapih ka cirina cecebkeun we entongna tah si lauk bawelna geus garing sabelah tuluy we balikeun bisi cangkeuleun gening tuh tekung silila asak we tuluy we gebrokeun kana baskom singkat cerita ieu si bunit geus tarap ti sarapan lantaran tadi teh aya anu nelepon eta cairan ajaib aya keneh henteu cenah upami aya keneh bade disamper ka toko alhamdulillah aya keneh cekeng kabeneran si bunit teh erek init ka pasar ayeuna teh atuh sakalian we urang simpangkeun ieu cairan ajaib teh tungtung nama janjian COD we ieu teh atuh geuleung wening ieu si bunit teh dibaturan ku si bungsu bari ieu teh masih keneh cuaca anu panas di luar dingin di dalam teh geuningan tah ieu tos dugi di lokasina COD hatur nuhun teteh nampi artos nanyanggakeun barangna atuh lanjut wening ieu si bunit teh init ka pasar tah besti bunit teh sok ti dieu jajan nu amis teh tah nu kieu teh ieu duka naon ieu teh besti ngaranna teh sok anu terang karomennya pokona mah jerona teh pul ubi ungu tuluy dibungkus ku kulit lumpia ditambah deui topingna ku SKM jeung parutan keju pokona mah paduan rasa anu ngeunah we tah ieu asa geus sono cekeng teh kana vitamin Z ye sok sanajan hargana rada mahal keneh daripada kaimpikeun mah mending we beuli tah ieu si bunit keur meuli persabunan jeung perbumbuan di tempat teh nalenyang we sorangan tukang ngajingjing keresek teh nya arek ka mana cekeng teh kotru rusuhan hampir we ngagapuy eta keresek nagi hiap cekeng teh ka dieu urang sakali ewang karunya singkat cerita ieu si bunit jeung si bungsu geus aya di perjalanan Bali ning tuh geus nepi deui we di Rorompo singkat cerita ieu geus nepi di waktu sore nya arek indit deui ka mana cenah bunit tah ieu si bunit erek indit ka kebon arek ngalongok pepelakan besti singkat cerita ieu geus nepi di lokasi hayu we ayeuna mah urang naik-naik ke puncak kebon nah hanya di dieu mah naek sakieu teh asa kot eungap ripuh da di imah mah naik turun tangga asa teu karasa ripuh tah ieu suasana terbaru di kebonnya besti nah cenah eta aya hebal bunit keur naon rencana mah erek nyieun kamar cai cenah besti singkat cerita ieu si bunit jeung bebenyit perjalanan mulang ti kebon tapi moal waka mulang ka Rorompok ieu teh ieu bebenyit hayang jajan heula hayam sajelepeng cenah heueuh hayang jajan ayam 1 ekor de mantap besti kulantaran si bunit boga janji lamun cair gaji bulan ayeuna ti si Memet Suramet arek di jajanan hayam anu sajelepeng cekeng teh tah ieu jajana geus beres singkat cerita ieu geus nepi deui di Rorompok yap ka dieu bebenyit urang ngariung kulantaran diopi kuduaan mah bisi teu habis atuh langsung we si bunit teh jadi relawan dengan senang hati urang bantuan cekeng teh ning tuh ngadadak aya relawan cilik deui pokona mah si Pangais kudu leuwih semangat deui jadi kameramena eta si bungsu kudu leuwih semangat deui ngajingjing keresekna alhamdulillah hayam 1 jelepeng sudah habis pula durasi videona.